Dadah. Nah, Abadar Peperoden sekarang lagi mau mukbang produksi dari Elbat Snack. Di sini ada keripik kaca yang original, di sini juga ada keripik kaca yang pedas, dan di sini juga ada usus pedas, dan ini juga ada usus ya, ususnya originalnya. Akhirnya ku Abadar diasaan hiji-hiji. Ini produksi dari Elbat Snack yang ada di Ciranjang. Dadang. Tuh, Abadar enak diasan dia tuh. Ya usus. Hmm. 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 Nah, pokoknya mah produksi Abad Selek mah gagal. Mantap. Lanjut usus pedas. Oh. Wow, udah. Nah. Hmm. 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 Nah, kerasa daun jeruk nanti kerasa yang pedasnya. Nah, pokoknya ngeunah mah. Mantap. Iya keripik kaca anu original. Jadi mah jika naon telada tuh. Jika bener-bener jika beling, iya mah tuh nya. Hmm. 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 Keripik kaca pedas. Tuh, guys. Wah, udah dong cek meput ya. Tuh, urang asan ku Abadar keripik kaca tuh juga kumaha ngeunahna. Ieu nu aya di Elbat Snack, cenah mah ngeunah pisan. Tah. Hmm. 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 Ieu mah asa debus, asa ada kaca teh bener-bener ngakuk tapi ngeunah. Hmm. Bumbuna ngaresep. Ngeunah oge rata. Jadi cek aya daun jerukan oge. Hmm. Ngeunah mantap. Cing cenah naon ieu bahana. Buat bisa kieu ngeunah. Kita ka Elbat Snack ieu naon resepna. Jeung hayang guguru pokoknya Abadar mah. Hayang nurutan Elbat Snack. Sukses. Dan buat teman-teman sahabat Abadar yang Abadar ngarekomendasikeun yang mau butuh cemilan, datang langsung ke Elbat Snack atau hubungi Facebookna, TikTokna, IG-na, Instagramna langsung. Jeung aya di Shopee oge. Jadi pokoknya nanti ribet hayang ka produk Elbat Snack mah tinggal hubungi akun medsosna gampang. Pokok rekomendasi ta Abadar. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, and subscribe Peperoden.